bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana benar tapi da leutik keneh bencana alam leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam ai kitu anu leuwih rujan mata bencana akhlak bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak benar sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun bencana kacida teuing tamakan barokan teh nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ka ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur papola jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieun naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dileg-leg katalangesan kaituna benar saya teh ngomong teh kemana karep pokal teh mentong hareup teh bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing tah eta ibu barengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun para laur loba kong kalingkong pamimpinana malah pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajun demo geuningan di buruhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu tah mah pek dek pokal oge tapi anu demokratis pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur lain ngeuneuk-ngeuneuk pager nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepkeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi tuh geuning teuing atuh lamun gitu mah